hari itu tak berguna lagi harta. Allah, hari itu tak berguna lagi nyawa. Semua melak bonteng mal jadi cabe, melak cabe mal jadi melak hade mal jadi goreng, melak goreng mal jadi balik ke diri sorangan. Mata kade urusan jeung bisi di galak-galak tuh nu puguh mah awe mah lain maehan ngahirupkeun nyabahnya atuh tibang disintruk ke ngoreja. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diperanakan. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Lamun aya budak pasti aya indung, pasti aya bapak najan awawe nasubur ari henteu dientodkeun mah. Ieu mah nyaritakeun syariat. Najan lalakina gagah ari henteu di lucu manehna teh geuning. Syariat teh hamil mah teu kaharti akal teu nepi, tapi Allah nu hoyongna. Siti Maryam nganeg Siti Maryam hamil nepi ka diturutan ku urang Subang. Loba awewe teu boga salaki. Rareun. Majar terek nurutan Siti Maryam. Hari itu mah Siti Maryam waliyullah. Hari ieu mah Siti Maryam gepleglullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar. Usalli wa usallimu ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdali, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syafaati yaumal qiyamati haqqun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Maknanya wallahu a'lam wa rasul. Al-Mukarramah, pengatur waktu, pembina acara Ibu Rika dan Ani yang barusan turun, mungkin mau kiih atau mau sholat ya. Alhamdulillah saya sudah sholat asar, sudah menyatu. Tahu menyatu? Makan bareng. Makan bareng berjamaah itu namanya Al-Mukarram, para alim ulama, para kiai, para asatid, bil khusus sahibul fadilah, sahibul wasilah, Abah Kiai Haji Nasruddin beserta keluarga, juga Al-Mukarram, Abah guru yang di depan semuanya, Abah Endar, Abah, saya nggak tahu namanya. Pokoknya para ulama, para kiai, doa terindah. Mudah-mudahan para kiai dijaga ku Allah tina fitnah dunia sareng fitnah akhirat. Aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Pak Kades atau yang mewakili, PPD, Kadus, Pak Kadus Wawan, Pak RT, Pak RW, seluruh jajaran keluarga besar desa naon, Pak Rigi Mulia,
Alhamdulillah di sore yang caang ini suasana begitu indah, dan ini momen yang jarang saya temukan. Biasanya tabligh akbar itu malam, kalau tidak malam isyuk-isyuk, tapi di sini ba'da zuhur dan ba'da asar baru naik. Alhamdulillah, semoga panasnya hari ini Allah ganti dinginnya di surga. Inna a'tainakal, nanti sama-sama meminum telaga Kausar. Telaga Kausar Allah siapkan bagi mereka yang kepanasan mengagungkan agamanya. Telaga Kausar Allah siapkan bagi penduduk bumi yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis dikatakan, kelak Nabi akan meminum air dari telaga Kausar dan dia akan memanggil umat-umatnya yang mencintai kepadanya. Allahumma salli wa sallim. Oke, tehilap kapangarsa mak-mak, the power of mak-mak, ibu-ibu anu garelis sawareh. Saking hebat na ieu acara di dia kampung naon umi mamah ieu. Hah? Gempol. Depong. Depong itu ngintip ngadepong. Ngadapang jeung ngadepong beda tipis. Ari ngadapang mah full beteungna rapat kana rapat kana beteung jeung beteung eta ngaranna. Saking hebatnya orang Depong, tapi kamu balik di suguhan tangkal cau. Boleh tepuk tangan dulu buat warga masyarakat Depong. Hidup Depong, hidup warga mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebentar lagi cuaca akan iuh. Pokoknya mah bayangkeun urang keur tabligh akbar di Jabal Rahmah. Bayangkan orang keur tabligh akbar di Padang Mahsyar. Ieu teh gambaran Padang Mahsyar. Ngan di Padang Mahsyar mah eueuh tangkal gedang. Eueuh tukang sosis. Eueuh tukang jasjus. Di alam mahsyar mah yang ada jeritan suara. Naon cenah? Jeritan suara jalma yang menyesal, yang menangis darah gara-gara waktu di dunia alim ibadah. Hari itu tak berguna lagi harta Allah. Hari itu tak berguna lagi nyawa semua. Itu gerah pop. Poe hari ta jalma haliwu. Naon cenah? Apal haliwu? Riweuh. Indung bapak riweuh anak, tapi indung bapak riweuh na lain neangan nu jadi anak. Anak riweuh na lain neangan indung bapak. Indung poe harita jalma riweuh nguruskeun nasibna masing-masing. Mah, mama. Upami di dunia orang tegaduh beas bisa kena hinjem, bisa di dunia teboga duit bisa kena hinjem ke Bang Emok, di dunia teboga calana bisa minta, di dunia umi teboga imah bisa ngadon sare di masjid. Tapi di akhirat ketika amal orang kurang, rek ngamut kasaha, rek hinjem kasaha, rek menta batur ge boro-boro bisa mere jang amalna sorangan nu sakitu kurangna. Famay ya'mal mithqala ulah beres itu. Wa may ya'mal mithqala syarri, saeutik amal hade bakal dihisab, saeutik amal goreng bakal
sadayana bakal di melak bonteng mau jadi cabe, melak cabe mau jadi, melak hade mau jadi goreng, melak goreng mau jadi, balik ka diri sorangan, balik ka diri. Kuhal sakitu dinten ayeuna urang ngorbankeun waktu, ngorbankeun tenaga, ngorbankeun biaya. Kumpul ngariung di tempat nu sakieu panasna, teu aya sanes hoyong meunang syafaati Kangjeng Nabi Muhammad. Bring sakabeh bar ngomong bring sakabeh ngomong ih barang hakan wae. Bring sakabeh datangna ka Nabi Adam, Nabi Adam angkat tangan, tetiasa nyapaatan. Bayangkeun bring sakabeh datang ka Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim angkat tangan, tetiasa sadayana para nabi angkat tangan, tetiasa nyapa, tetiasa nyapa. Dongkap urang ka Nabi Adam, cek urang teh Nabi Adam anjeun nabi pertama nu ku Allah diciptakeun. Anjeun teh Abul Bashar, bapakna sakabeh jalma, tulungan kaula Nabi Adam. Tulungan syafaatan umat-umat anu aya di dieu. Saur Nabi Adam hapunten anu kasuhun hampura, anu kateda boro-boro nyapaatan. Kau lagi kerbingung kumangi tung susah taya sudahna kaula mempertanggungjawabkeun anak kaula Qabil jeung Habil silih paehan silih gara-gara saha awewe anak Nabi Adam silih paehan gara-gara mata kade urusan jeung disidi galak-galak teuing nu puguh mah we mah lain maehan ngahirupkeun nyabahnya atuh tibang disintreuk ke ngorejat. Nabi Adam ngalengis tobat hampura hampuh. Cuk urang tengke meureun itu Nabi Ibrahim bisa nyapaatan pan anjeunna gelarna Khalilullah, anjeunna gelarna Abul Anbiya, anjeunna gelarna Abu Thaib. Nabi Ibrahim teh bapakna tauhid. Saur Nabi Ibrahim hapunten anu kasuhun, kaula moal tiasa nyapaatan margi kaula pernah ngabohong ka Gusti. Iraha ngabohongna waktu Nabi Ibrahim ngancurkeun patung-patung nu leutik waktu zaman Raja Namrud. Ditanya ku Raja Namrud saha nu ngancurkeun ieu patung nu leutik, kabeh nuduh ka Nabi Ibrahim. Cek Nabi Ibrahim tong nyalahkeun ka kaula mah teu apal naon-naon. Tuh tingali kampak di mana dina patung nu panggedena, berarti eta patung nu panggedena nu ngancurkeun patung-patung anu laleut. Ngabohong Nabi Ibrahim. Nabi Isa nya kitu keneh, Nabi Isa sujud ka Allah, Gusti ampun abdi moal biasa nyapaatan Gusti. Sabab umat jahir zaman nganggap ka abdi lain nabi, umat jahir zaman nganggap ka Nabi Isa nyaeta putrana Allah, putrana. Sedangkan geus jelas di Al-Qur'an, qul huwallah Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak,
dan tak diperanakan. Katakan Tuhan itu Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. La ilaha, tiada Tuhan. Umat Kristen, Katolik, Protes nganggap ka Nabi Isa teh anakna Allah, ibnullah. Ari umat Islam nganggap ka Nabi Isa teh sami eta ge Nabi bakal turun Nabi Isa di akhir zaman engke. Mama. Jawab lagi. Iya, Aa. Bisa? Mama. Bagus. Bakal turun Nabi Isa di akhir. Nabi Isa bakal turun, bakal ngebejakeun ka jelema cek Nabi Isa. Hei orang Kristen, hei orang Katolik, hei orang Protestan, anjeun geus salah kaprah. Kaula lain anak Allah, tapi kaula nabina Allah. Pedah Nabi Isa mah lahirna teu gaduheun bapa, sabab ibunda Nabi Isa kersana Siti Maryam sampai sapeting tara ulin cara urang dieu tara momotoran. Siti Maryam mah kecan aya ongko. Siti Maryam mah barang peting ibadah di mana cicingna? Di Bethlehem. Di mana cenah? Muncul urang mah di majelis. Sabab Siti Maryam ti mimiti remaja teu pernah diperek kotoran, teu pernah datang haid, datang bulan, eta kelebihanana. Tiba-tiba Siti Maryam hamil, teu kaharti kupikir, teu kahontal. Pancet akal mah lamun aya budak pasti aya indung, pasti aya bapak. Najan awawe na subur ari henteu dientodkeun mah. Ieu mah nyaritakeun syariat. Najan lalakina gagah ari henteu di tujuk manehna teh geuning. Syariatna hamil moal teu kaharti akal tenepi, tapi Allah nu hoyongna. Siti Maryam nganeg, Siti Maryam hamil, Siti Maryam lahir putra lalaki dinamian Isa alaihi jadi Nabi Allah. Nepi ka diturutan ku urang Subang loba awewe teu boga salaki rarun majar terek nurutan Siti Maryam. Hari itu mah Siti Maryam waliullah, hari ieu mah Siti Maryam gebleglullah. Kahade ka awewe nya, kahade ieu kula ngomong ya. Bu, ieu kula nyarita ya. Kahade. Atuh boga anak awewe sing kahade. Boga anak lalaki ge sami bae. Walaupun budak lalaki teh mawa beuteung. Mawanya atuh lalaki ge sarua mau beuteungnya lain maksudnya. Walaupun lalaki entah hamil, tapi kan lalaki ngahamilan. Makanya sakira boga budak geulis parawan geus dibawa bae ku ka bogohna, geus tawak bae kawinkeun. Lamun teu dikawinkeun budak ayeuna sok hideung kawin sorangan. Budak ayeuna mah palinter. Ai panjaman urang mah baheula can aya nu kieu tah. Naon nu kieu? Bujeng-bujeng bisa kapanggi, bujeng-bujeng bisa ketemuan baheula mah. Ngadege ngaranna ge indah. Bener teu? Kang aya salam ti saha? Ti Ceu Itoh. Wow, Masya Allah. Aya teu ngalaman bobogohan make surat. Oh, kaciri sih ho. Aya ngalaman. Eta kami nyeun surat yang kakak bogo. Tapi saya nyeun sorangan atuh ngulikeun ka ustad. Kan ustad mah suarna teh bahasana bagus, tulisanna ge ngulikeun ka ustad. Teriring salam untuk pujaan hati belahan jiwa. Oh. Dipila penantian. Semoga engkau dalam keheningan malam onyir
Wah, tertanda dari cintamu Tatang. Lakina ngaranna Omi. Oh, itu ganti tong Tatang. Tertanda apun tadi surat dinangna rep kadele benta zaman surat ngirim foto nate anu belah we buukna teh menang nyokot tina ijazah pancan aya gambar cara ayeuna Pak Haji baheula mah cek kabogoh teh memesare potret atulah palas kitu ih potret manehna nuka tanpa minggu di figuran disimpen di angger dibulak balik dibulak tunah hanapan bantal. Semoga mimpi indah. Good night sweet dream. Nah, pada tepuk. Oh, pengalaman. Maksud nama supaya kabawa ngim haridar THS karena ngimpi di udag anjing. Oh iya konon kumajeri kieu aja. Cek. Bos, mana payahan bos. Cara tadi awal. Tah gitu. Nah, begitu indah dunia waktu pacaran. Ayeuna mah bujeng-bujeng teu fotona. Nempo asli nage. Yang utah ayeuna mah. Atuh, sabab ayeuna mah dibutuhkeun lain cinta. Pokok. Ya warga model kieu. Lain duit. Tanggung jawab. Jangan naon salah keleba duit kita tapi burut. Sok pilih. Daek teu boga salah keleba duit daek. Duit mah loba miliaran ngan hanjakal. Rek kumaha teh. Bisi aya nu boga panyakit burut. Isukan atau angke burit. Saya batuna bos. Cek 1 2 3. Oke, echo turun. Efek delay turun. Cek 1 2 3 cek. Oke. Mudah-mudahan teknisi sound systemna sing asup ka surga. Bawa jeung salon-salon kabeh. Urang salawatan di ditu. Sok sanajan loba oh nyaritakeun burut ya. Meuli minyak zaitun. Isuk-isuk balurkeun, tuluy poekeun. Insyaallah herang. Jadi kieu Umi, ku duit butuh? Tapi kasih sayang lebih butuh. Jangan naon loba duit ge salah cuek mah. Duit loba tapi salah kitu beunang ditanya. Baud. Belanja. Tapi heunya. Oke baik cueknya kembali. Oh gitu. Ya, tak kumaha maneh we gitu. Jadi lamun dipikir dibulak dipapai dirasa kahirupan di dunia mah kurtibang ngimpi saliwat ad-dunya mazra'atun akhirah. Apa yang kita tanam hari ini kita bakal dipetik di mana?
di poe akhirat. Dunia hanyalah persinggahan dari sebuah perjalanan panjang. Allah. Dunia hanyalah persinggahan, transit itu dari perjalanan yang begitu. Pan asalnya sanes di dia orang teh. Asalnya di mana? Ngejawab di Karawang sekarang. Ngawitan manusia cicing di alam sanes, di alam ruh. Di mana? Qalu bala syahidna. Waktu di alam ruh sadayana bersaksi tidak ada Tuhan selain dan tidak ada nabi terakhir kecuali Kangjeng Nabi Muhammad. Kuaa diberi contoh. Pernah teu mamah abah mun ningali jelema di pasar sok asa-asa. Pernah teu? Padahal can ka pernah pendak can. Mun ningali jelema teh ke. Asa-asa aya suara kapal. Kopal. Mati. Asa-asa pernah panggil sahanya. Bener teu? Ih, sahanya asa-asa. Perasaan aku kenal deh, tapi saha gitu. Sabab baheula pernah ketemu waktu di mana? Karawang, Purung. Waktu di alam ruh. Waktu di alam rengse ti alam ruh tuluy pindah ke mana? Ke alam rahim Umi sabaralami didinya 8 bulan 10 bulan 12 ayahnya 12 bulan ayah kebo 12 bulan di jelema ge aya 12 bulan aya nu panglaumina usia kandungan sabaraha tahun dina kitab Fathul Qorib kitab naon kitab fikih usia kandungan terlama itu 4 tahun mentenya oh gitu. Usia paling lami kandungan seberapa tahun? Pertanyaan anak, apakah ada manusia yang dikandung selama itu? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Masa sih? Ada nggak? Ada? Siapa? Ah, betul. Usia manusia dikandung paling lama, lamanya 4 adalah mujtahid mutlak ahli sunnah wal jamaah al-Imam Syafi'i radhiyallahu an yang makomnya berada di Iskandaria Mesir. Pernah ke Iskandaria Mesir? Can? Pokoknya mah tuh di Pemanukan belokna. Oh benar. Aku masih aweh kayak kamu. Di mana makom Imam Syafi'i? Iskandaria Mesir. Ada berapa mujtahid mutlak semuanya? Ada 4. Pertama Imam tanya tekareh neule. Pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Hambali, yang ketiga Imam Maliki, yang keempat Imam Syafi'i radhiyallahu an. Empat imam iya kedudukanana mujtahid mutlak. Naon cenah? Tidak bisa ulama manapun yang masuk ke ranah 4 ini, termasuk Hujatul Islam Al-Imam Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin mampu untuk menjadi mujtahid mutlak. Tos tertutup. Jadi boro-boro ngaku nabi, boro-boro ngaku wali, ngaku mujtahid mutlak yang semua bisa. Misalkan tema saya Imam Apud, mujtahid mutlak kelima dari Imam Syafi'i. Eta jelema gelo, jelema tol, jelema sas, sabab tos tertutup ku 4 imam ieu. Kunaon Imam Syafi'i minilami di kandungna? Nah, ya sejarah ya. Kan di dia sadayana madhab Imam Syafi'inya. Madhab Imam Syafi'i sadayana
Sokunut taraweh nu 2 3 nu 11. Oh, berarti Imam Syafi'i. Sok tahlil, lamun anu maot sok tahlil. Sakitnya karak 2 kali kapanggih geus cerdas. Kumaha mun unggal poe urang nu ceramahna dijamin cerdas. Karena urang mah ceramahna kumaha carana masyarakat jadi ngarti. Lain teu bisa heureuy da loba seuriga di jamaah teu ngarti mah nyaah ka mahal-mahal mayar. Betul begitu? Jadi menarik ngundang mubalik dengekeun. 1 teangan nu pahamna ahli sunnah wal jamaah. Nu kadua teangan mubalik anu merakyat cara abdilah kieu. Henteu legeg. Da ripuh ngunang mubalik legeg mah. Tenang. Pada mubalik merakyat mah eueuh cai ge henteu komen. Kieu tenang. Cai mah aya di tukang. Tak kitu. Ai mubalik merakyat mah kieu aduh. Bager. Sok mere kuis aroma muda mah. Sok mere duit mun karanda mah. Nah. Aya randa tapi spesifikasina usia maksimal 20 tahun. Ari nu geus 50 ka ditu mah eta mah urusan pakadus wawan. Pegaya teman kolot memereh teh. Geus balik deui, mujtahid 4, mujtahid teh sabaraha? 4. Arim arah mata angin aya sabaraha? 4. Sabaraha? Jihad aya sabaraha jihad? Taluk aya 6. Kulon, wetan, kaler, kidul, luhur, hanap, jihad mah aya 6. Benernya salah tapi bener. Ari mujtahid imam makur aya 4. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. 4tanana guru jeung murid. Guru jeung Imam Syafi'i teh muridna Imam Malik. Imam Malik teh guruna Imam Syafi'i. Jadi liur kieu. Imam Syafi'i teh muridna Imam Maliki, tah Imam Maliki teh guruna Imam balikan deui. Imam Syafi'i teh muridna Imam Maliki, Imam Maliki teh guruna Imam tak kitu. Ngerti can? Iya, belah dia rada telat ye. Imam Syafi'i teh ya muridna Imam Maliki, Imam Maliki guruna Imam Syafi'i. Benar. Kunaon dikandungna meuni 4 tahun sejarahna kieu. Sejarahna kieu. Sejarahna kieu. Imam Syafi'i gaduh rama, terang rama. Bapak nami bapak Imam Syafi'i teh Syekh Idris. Sajana Syekh Idris waktu bujangan seorang pemuda yang taat. Ibadahna luar pokokna mah soleh. Mun di dieu mah cara abah Pakades. Ayo Pakades. Mana? Tah cara Pakades. Haji Aang Sanusi. Dan Bos Beas. Kamari temahanan. Tuh aya nama. Bos Aang teh, Bos Kades Haji Aang mirip Syekh Idris. Bager, barahan. Naon deui? Soleh, naon deui sok. Kasep, naon deui? Bos Bea. Namina teh Syekh Idris. Sahaja diceritakan di dalam kisah satu saat Syekh Idris sedang berjalan di tepi sungai di sisi wahangan, walungan,
naon bahasa di dia walungan. Ketika beliau sedang lelempangan di sisi walungan aya nu ngambang lain caduk lain bukan waduk. Apa yang ngambang itu ternyata sebuah apel warnana beureum. Naon cenah? Beureum. Dicana ku Syekh Idris si apel di kumah maksad bade di tuang dacek aturan pikih ari barang manggih mah jaiz wenang di dahar halal ngan ku soleh-solehna Syekh Idris begitu bade dituang ngagebeg Syekh Idris. Astagfirullahaladzim. Ya apel teh meureun pasti murag tina tangkalna pasti aya nu bogana meureun kuno bogana mah diteangan meureun kuno bogana mah diurus ditatap diusap dinangna kaula tarima dahar asa tegenah kan hate rek diteangan heula nu bogana rek dipaluru heula nu bogana menta dihalalkeun. Allahu Akbar. Aya teh di urang model kitu. Di urang mah tangkal manggah nu tatangga nyondor ka imah urang jam 3 dikeprak isuk-isuk ngomong eceu manggah teh maruragan bangun nama kulalai cek nu bogana teh oge nu murag mah mere we teu nyaho kusaha ku urang dikeprak di ala mapah Syekh Idris mapai sisi ku cari teman hidup sampai sekarang belum juga ku temui. Ku ingin menikah cukup hanya sekali lagi hidup bahagia. Ima lain jang aa laguna jang abah sateh kiai urang nu jadi imam teh Abah Haji Marjuki. Pan Abah Haji Marjuki teh ayeuna teh keur lalagasan, keur ngaduda. Tadi teh ditanya ku sararea, "Abah, bade nikah deui moal?" Ieu cek semarangan moal-moal. Cek Abah kieu nya ari aya nu kersaeun mah hoyong Abah oge ngan sok sanajan aya keur gantina moal cara jeung manehna. Jadi lamun Abah Haji rek neangan tipe awewe nu cara almarhumah moal aya. Da eta mah pur hiji-hijina di alam dunia. Nya paling-paling beda tipis lah. Lamun itu solehah nu ieu rada geblek meureunnan. Tak tugas urang ngomean. Kembali entong neangan nu solehah lila. Justru solehahna awewe kusabab lalaki anu soleh kaharti teu tenang sok paribasa cenah abdi mah neangan anu solehah moal aya da solehahna awewe mah kusabab lalakina soleh najan awewena solehah ari lalakina geblek mah awewe ge jadi kabawa panari istri mah makmum tergantung imam lempeng makmum imam nyecep makmum ge jadi gitu Abah ieu mah saran ti abdi ti anak ya sebagai anak lamun rek neangan cara almarhumah moal aya itu mah min ahli jannah solehah kene tengen rada geblek teu naon engke ku urang solehahkeun kitu lamun sudah ada geblek teh ari salat mah daekeun ngan pada sok nyentak ka salaki. Hari puasa mah osok kan peda sok peda sok poporongos gitu ya maklum da meureun hirup zaman ayeuna teh pan teu cukup ku cinta. Betul? Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Pak Lurah yang dikupingkeun punten. Apakah rumah tangga hari ini cukup wajah tampan? Tidak? Rumah tangga ayeuna mah kudu siap sagalana. Sok sanajan teu bruk di juru
minimal ketika aya pangabutuh aya hayang nyen imah aya hayang beli mobil ya hayang umroh hayang nyandung banyak itu licik nate awe mah bah cenah hari lalaki dituntut kudu loba duit palebah urang aya kahayang mah ini ulah gitu udah para urang nu neangan duit teh banyak tapi palebah lalaki narek nyandung mau beli Pan dari awewe mah kieu boro-boro ngadenge pang nyandungkeun Siti Aisyah istri Kangjeng Rasulullah putri Sayyidina Abu Bakar sabada dikantun wafat ku Siti Khadijah Kangjeng Rasul ngaduda lamina 3 tahun sabaraha lami lajeng nikah sareng Siti Hafsah memeh ka Siti Aisyah teh ka Siti Hafsah heula seorang janda beres ka Siti Hafsah teras ka Sayyidah Aisyah hiji mangsa tengah peuting jempling baginda Rasul nuju bobo ngimpen papendak sareng Siti Khadijah Siti Aisyah teu acan bobo saur Kangjeng Nabi Khadijah kagunamkeun kaimpen saking kurinduna Siti Aisyah ngupi teu acan kulem eta mah Siti Aisyah reup geuneuk rai pias cemburu tapi teu langsung nyekek da istri Nabi itu mah beda jeung ece mah pasti meureun digablok lalaki teh komo awak barada kieu di satu sisi pemajikan badag teh alus katempana ku batur senang ya beda jeung nu kuru jika ngabatin nu kuru ngan di satu sisi nu badag kieu teh karunya ka salaki bebanna berat namleg masalah namleg nama kan palebah malam Jumaah salakina sok riweuh neangan liang kumaha cing carana mun boga pamajikan badag kieu bener dikerebekeun kana baskomna make pan kita ngabuluk-buluk berarti didinya nu kohok geus asa ka mana wae Allahumma sholli wa sallim Syekh Idris mapai Sisi wahangan mapai beras kahiji bumi anu sederhana dipendakan ku Syekh Idris assalamualaikum kaluar teh hiji sepuh anu tos kolot sepuh mau kolot kaluar hiji lalaki anu tos sepuh jango tos bodas nganggo kaca soca nganggo sorban beureum nganggo peci hideung cara abah teh cara abah haji kaluar eta sepuh saur sepuh kasep gasik ditampi enggal ditarima ti mana bade ka mana aya peryogi naon cing eta sepuh saur Syekh Idris kaula nun jauh dijugjug anggang di teang ama kaula teh mapai nu gaduh buah apel tadi nuju di wahangan kaula mendak buah bade dituang sieun haram ku kaula dipapai manawi ieu nu gaduhna leres ama sanes saur eta sepuh leres pisan bager eta teh nu ama ditatap diusap eta tangkal apel teh dinangna dinengnek bager nah kumaha kitu manawi kaula teh hoyong dihalalkeun bade dituang ceuk eta sepuh mangawae kasep bade dituang mah pirage buah apel mah sabaraha hargana oge ngan lamun anjeun hayang ridho eta buah di dahar jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa mangka anjeun wayahna kudu daek kawin jeung anak bapa cek Syekh Idris wow pucuk dicinta
ulang tiba kabeneran kaula keur lelengoh tah kitu Abah Haji mapai-mapai wahangan mangih geura nu keur ngaramet ge punten Abah Haji jadi tamsilkeun ka Abah ya cik si Idris mangga ama ngiringan kalerasan kaula masih keneh lele kaula teh can gaduh bojo bingah amarwata suta bingah kagiri-giri bingah na kagiri-giri asa mobok mangih gorowong monyet naik dibere taraje eta bahasa Sunda lain kolot-kolot teh nyarahun heran pan subang mah Sunda da lupa dicampur-campur pan ngomongna dede kamu jangan ikut ya nanti kalau kamu ngilu teka sewat nanti mamah riweuh pokoknya jangan ngilu itu bahasa-bahasa parahyangan bahasa-bahasa Sunda mobok mangi gorowong arek mentas aya jamatan gitu mangga ngiringan ama cek ieu sepuh kasep kupingkeun heula mangga ku ama dipikahkeun ngan anjeun kudu apal ciri-ciri fisik calon istri anjeun anak Abah teh ya nah kumaha kitu hiji anak Abah teh teu boga leungeun cek si Idris waduh teu malah anu nyook meureunana teu boga leung kembali gampang lah begitu macam naon deui ama teu bogaeun suku atuh kumaha meureun kudu digaganong meuli kursi roda gampang naon deui ama ieuh kasep anak ama teh teu ningali wah ai kumaha lamun mere kopi salah jadi mere pupuk kembali naon deui ama teu ngadenge cek si Idris cilaka 12 kieu carana mah mun teu ngadenge kumaha lamun ditah nyieun kopi karah dibere endrin kembali asal aya liangan we dan nu penting nama sok lalaki sakumaha geulis awewe tapi liangan daek teu yang naon oke tidak nu penting nama cenah tadi duit ayeuna liang kumaha teh gancangna carita saur si Idris wios ama abdi nampi kuasta kalih katampi ku kalawan kemuliaan nu penting ieu buah jadi halal jadi ditikahkeun Syekh Idris sareng putrina mangga ayeuna mah tos halal kasep Raden tuh istri anjeun aya di bumi anu saung anu itu enggal geura pendakan datos janten kawajiban gidik Syekh Idris ngagidik assalamualaikum cek Syekh Idris torojol teh jero imah hiji istri anu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina jangan samakan bibirnya yang merah dan senyumnya menawan rambutnya hitam dan bergelombang dialah milikku tempat berkasih sayang milikku segiliran nyanyi bisa si orang bagaimanakah aku tak merasa bangga orangnya ramah tamah berbudi bahasa Masya Allah kira-kira nu boga akhlak itu saja memboga akhlak itu saja Kangjeng Nabi Muhammad bangga tuh orang jadi umat Nabi bagaimanakah aku tak merasa orangnya ramah tamah berbudi bahasa Rasul mah pendak jeung musuh seri pendak jeung sahabat seri atukan tenan jeung anak istri mah seri tabassam naon cenah Semail nah eta
Jadi Rasulullah lamun sore teh teu kieu untuk itu tabasam senyum kita rajeng ece jika ngajengkang kembali orang mah jelema biasa lain Rasul ieu mah keur nyaritakeun keagungan Kangjeng Nabi Muhammad ieu keur nyaritakeun putrana heula ieu kekasihna Imam Syafi'i. Nah cek Imam Syafi'i nah imam bedanya cenah cek amat tadi lah seorang jadi badaknya saur amat tadi putrina teh teu gaduh panangan geuning ieu mah aya leungeunnan saurna teu gaduh sampean geuning ieu mah aya sampean irungna kungkungan gadokna halisna ngajeler pae huntuna gula gumantung huntuna gula pokona mah kulis lir ibarat widadari nu turun ti kahyangan can percaya Syekh Idris tabilih lepat saur Syekh Idris pangapunten kaula nun kaula bade tumaros manawi laras istri kaula aya di bumi ieu saur eta istri tobat kumaha cenah kaula nun caroge kaula nu wajib dipusti-pusti anjeun teh salaki kaula anjeun nu sitikahkeun tadi ku bapak kaula cek Syekh Idris aya lain ieu nya lain ieu haing sabab ciri-ciri teh sarua ieu mah sempurna dina ciri-ciri mah nya torek nya lolong. Apakah kamu torek? Eta istri ngajawab, ih amit-amit henteu kaula mangadenge. Berarti lain maneh. Apakah ada istri selain kamu di sini? Tidak ada. Hanya abdi hiji-hijina putrina pangersa ama. Keke nu dimaksud torek naon? Ditamsilkan ku eta awewe kaula nun salaki kaula kupingkeun kaula teu boga sampean kaula teu pernah dipake nicak kana perkara maksiat teu pernah dipake lempang ke tempat karaokean komode nya wajah belai teu pisan iya panangan teu pernah dipake ngepet teu pernah dipake balis teu pernah dipake kana maksiat pokona mah teu pernah atuh soca teu pernah ningali lawan jenis teu aya sasaha di dieu mung aya dua imah teh teu boga HP teu boga kuota eueuh sinyalan ka dieu mah kamari ge meuli ti MY Group PMY kakara kebagian sinyal WiFi 100.000 sabulan nu pangletikna PMY alhamdulillah ya PMY lumayan namahan jeung meuli udud pokona mah cek si Idris oh gitu jadi torek teh tara ngadenge maksiat lolong teh tara ningali maksiat pan aya laguna eta zaman ayeuna mah jelema boga mata teu mampu ningali boga ceuli teu mampu ngadenge teu mampu ningali ayat-ayat Allah nu sakieu gagahna langit nangtung dunia ngampar sagara eueuh tungtungna sadayana aya nu ngadamelna saha kunaon jelema mung iman kunaon jelema mung sujud sabab jelema can yakin kana ciptaan Gusti disangkana Allah teh ngabentuk cara urang padahal Allah mah datun maujudatun qadimatun hiji dat anu teu bisa ditingali ku mata urang anu blolong mata urang mah terlalu murah ningali zat Allah tong makan ningali zat Allah tuh makhluk Allah we heula matahari mampu teu neuteup matahari mampu teu merong sajam polototan matahari bisa lolong mata urang sakitu karak ningali makhlukna Allah atuh komo ningali zatna Gusti hiji nabi anu maksa hoyong ningali zatna Allah Nabi Musa alaihi waktu di gunung
gunung gede anu ngajawab gunung halu segala di gunung Tursina gunung naon cek Nabi Musa Gusti abdi sanesul adab Gusti hoyong ningali sakali weh data Gusti teh saperti kumaha abdi teh hoyong jelas ibadah teh yang puguh cek Allah moal mampu anjeun Gusti please Gusti saliwat kumaha cek Allah ari anjeun keukeuh penasaran hayang ningali satna kaula bakal nembongan tapi moal maka ka anjeun kaula bakal nembongan ka gunung nu ngaranna gunung Tursina begitu Allah ningalikeun jisimna maka hancur berantakan lebur eta gunung Tursina atuh kumaha deui jalam adanya diri ini bukti adanya ngomong sing teu bisa ki Tuhan gitu adanya diri ini bukti adanya alam ini bukti adanya yang buta mata hatinya yang tuli kesombongannya sehingga tiada melihat tanda kebesaran sehingga tiada mendengar peringatan dari loba jelema boga mata tapi teu bisa ningali ayat-ayat Allah tuh tingali Masya Allah luar biasa mata jeung kiceupna letah jeung rasana irung jeung ambeuna jeung lehona segala cuma dibawa ngobrol teh irung jeung ambeuna jeung angseuna ceuli jeung naonna jeung dengen mata kurang mau bersyukur teu mararencung oge ngame daripada mancung teu ngame bener teu heeh boga mata kembayang teu jiga Kareena Kapoor oge da Kareena Kapoor mah Pakistan India atuh da abdi ge idola da orang Islam eta mah Kareena Kapoor Prati Sinta duh ku hayang boga pamajikan model kitu udah normal laki mah kabeh oge nya Pak normalnya enek nanya ka lalaki bah ngomongnya bantuan orang di orang aleh jumlah ya lamun abah numpa model napa urba kitu teh napa urba nu artis teh geuning nu gede eta teh mun model numpa nu kitu resep teu atulah ngancam sih teh normal lalaki hayang kanu badag bari geulis atuh awewe ge meureun hayang kanu ngan urang teh kudu ngarumasakeun cicing di mana cicing di Subang aya nu daekeun ge geus alhamdulillah cicing di Indonesia heuda potongan Indonesia mah kararieu sakasep-kasepna orang Indonesia datang ke Mekah mah parem sagelis-gelisna orang Indonesia datang ke Mekah parem lain ku orang Arab paremna mah Pakistan Tunisia Uzbekistan Turki Masya Allah mata biru irung asa kieu malah teu eta ting lah yang terdemek ting atuh eta Pak Lurah mun abdi mawa jamaah umroh pan satahun teh 2 kali mawa jamaah teh nu paling teu kaur lain lalaki di ditu mah awewe nini lalaki mah fokus ibadah lalaki mah fokus yo subhanallah walhamdulillah keur tawaf teh nini oce nampak orang Turki Masya Allah oce sing sadar oce hei temang adang rek dikamanakeun heuh nya eta da malekeun moal oce mau boro-boro ka pangkat oce kae ge mungeun kitu teh kamu dek oce heuh teh ningali ciptaan Allah nu sakitu sempurna di dieu mah rasaan urang teh asa kasep datang ka ditu jadi geuneup ngareneng jeung urang Turki urang Lebanon Gusti eta beungeut anyir
beki kurang teu bagoy tak awewe model gitu beki aing beki kepada moal daekeun ajig gitu moal daekeun batur kada mongeun ka bangsa urang mah tapi lamun awewe nama urang Arabnya loba anu kawin ka urang Indonesia pan ku abdi ditanya habibi wa syanu alfadan cicing lah mengerti dengekeun cek orang Arab la bacaan Indonesia cetekang intina we intina lah cetek naon itu intina teh urang Indonesia mah cenah mararanis imut-imut nu kaduana cenah cek urang Arab ye umi dengekeun pan urang Arab mah bararadag heuh awakna menangkeun urang Indonesia jadi cek main teh cenah asa kawin ka parawan leutik kitu sabab postur tubuh jauh ka mana-mana lamun urang bah lalaki hayang ka orang Arab ripuh baradag menepi ge moal baradag karti teu kunaon loba urang Timur Tengah menangkeun awe urang atupan heuh itu mah paranjang baradag awakna sedangkan orang malah letih ripuh 170 teh di orang mah jangkungnya datang ka ditu kuat nengak eta mun ngobrol jeung urang Arab haji minit teh min aina anta minit min aina anta anda dari mana cik abdi ana min Indonesia haji Indonesia banget naon magana suri cing teh Indonesia kasir sagir oh leutik meureun cek urang teh kembae pan mahna nanya nya bahasa Arab Kurdi wal ta'amul Indonesia ala bin al-Qais ghairil maghdubi alaihim waladdallin eta aing teh nyaho pusing teh da cek manehna amin haji amin Allahu akbar orang Indonesia mah walaupun karecil cerdas orang Indonesia mah tareh akrab rek jeung orang Sunda pogoh deui Pak dari mana dari Karawang oh di Karawang tata dia tuh rombongan mana hotel mana oh so tahu teh geuning hotel mana Amjad Makarim udah ke pasarnya lain oh pindah meren si goblok orang Sunda mah tareh akrab palurah lamun jeung orang India jeung orang Bangladesh jeung orang Arab ngadeukeutan teh make udud keluarkeun udud haji duhon da sakitu-kitu nya nyaho teh duhon orang Arab syukran abdi mah sanes syukron dina KTP mah jaja ngan sok disebut teh ku barudak wawan pegasieun kumaha mun geus nawar Pak Haji geus nawar baranja gitu nya pan urang ai batur mah balik tawaf teh beres umrohan teh ka hotel arasub istirahat beda jeung bangsa urang da panasaran teh pan kakarak ka ditu keluar ti masjid teh palurah kararieu naragog dah numpuan awewe Arab bari ngobrol duaan lain kang di mah baradagnya oh baradag itu tapi dia mau daekeun ke bangsa wah moal da mulai ka bari ngararokok teh mangga cenah nyebut punten teh naon batur eta nagog bari make baju ihram sok rupan baju ihram teh make naon mana teh sadar genah cuaca teh tiisnya cenah lain cuaca tiis molongo atau orang Arab ngaliwat haji masya Allah haji sogir nah zakar sogir mencek urang mah kanyutna leutik cenah kitu tutup sing nasib bisa kadar itunya sing nasib tah nikah wa Syekh Idris sareng istrina teh
lami pernikahan teu acan dipasihan keturunan. Gawe mah berang penting. Kumaha carana hoyong boga keturunan. Cek batur, coba Kang make jurus bedil soren. Cobaan. Coba Kang cenah make jurus ajul gedang. Cobaan. Bukaan dina Google nu alus mah capit hurang. Cobaan. Pokoknya mah dicoba kabeh. Wolodo greyot, gunung rugrug, entep senok, krecek marmot, geryem nilem. Pokoknya dites kabeh. Salami 15 tahun dina riwayat. 15 tahun can boga anak sedih teh. Sedih teh. Istrina nu terutama mah cik istrina, aku maha urang teh geuning can dipasihan keturunan. Saur Syekh Idris sabar gelis, jelema kur ikhtiar, Allah nu nangtukeun keturunan. Akhirna ku ngadua berang penting, ku Allah diijabah. Tina nadar Syekh Idris, mata tung samarangan nadar tah. Cek Syekh Idris, ya Allah, abdi nyuhunkeun kalawan karomah para aulia, kalawan mukjizat Kangjeng Rasul Muhammad. Ya Allah, lamun istri abdi hamil, abdi rek puasa nepi ka orok dilahirkeun ka alam dunia. Diuji ku Allah lamina kandungan 4 tahun, salami 4 tahun Syekh Idris saum sunnah jeung saum wajib, kecuali hari tasyrik Syekh Idris saum dugi ka 4 tahun lamina. Cek Syekh Idris kululalila teuing yang mana teh geus kesal aing tatangga geus nanyakeun deui mana cenah budak teh di jero keneh ngil ngara ngil mulu udah ditempoan mah ditempoan malam Jumaah diriksakeun iya 4 tahun guru dag lahir ka dunya dinamian Syafi'i 7 tahun katalar Al-Quran 30 juz Al-Quran. Tuh gagahna Imam Syafi'i 7 tahun geus katalar Al-Quran. Atupan di puasaanana 4 tahun. Umur 11 tahun geus katalar kitab Al-Mu'atta, kitab karangan Imam Malik radhiyallahu an. Imam Malik geus jadi guru besar, geus jadi mursyid, geus jadi mujtahid mutlak. Imam Syafi'i 11 tahun. Kudu apal riwayat ya. Imam Maliki geus jadi mursyid, Imam Syafi'i 11. Wawartos ka ibuna 11 tahun teh bebeja, ma abdi teh da di lemur ma eueuh batur ulin oge rek mas santren we 11 tahun bebeja hayang mas santren. Cek ibuna rek ka mana kasep ka pasantren mana rek karengas dengklok ka mana? Ma abdi teh nguping khobar di Masjidil Haram di Mekah aya hiji guru anu luar narek teh kumantek caah ku alfiah banjir ku imriti bilagahna gagah namina Imam Malik keur sok ngajar di Masjidil abade ka ditu saur ibuna bral kasep berangkat. Mudah-mudahan anjeun menang ilmu nu manfaat. Persis riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani waktu bade mondok ngan ai tuan Syekh mah dipasihan bekal sabaraha teh 40 dirham ya. Bekal teh dina manakib teh ketika dipegat ku garong moal duit teh nyandak sabaraha 40 dinar. Wah teu mungkin budak moal duit bari dibejakeun nyandak atuh tuan Syekh. Lamun urang mah pon boro-boro jujur meureunnan. Lamun aya begal teh mah keluarkeun duit. Duit naon eueuh. Mun aya mah rese tadi oge. Aya na cangcut diamankeun. Tuan Syekh mah jujur ketika ditodong ku begal. Moal duit teh jang? Nu sajen mararawatu, nu 2 dirham, 5 dirham. Maneh mawa teu? Nyandak, Pak. Sabaraha? 40 dinar. Apa 400 dinar abdi hilap. Cek bangsat, cek begal, tuh mungkin budak mau duit sakieu lobana. Narek ka mana jang? Bade masan. Begitu dicapaan teh naonna sakuna gorehel aya duit. Ieu budak jujur bari budak keneh.
nikah tobatna ieu para begal jadi muridnya Imam Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah. Matak baca manakib, mun hayang beunghar baca manakib. Nah, tah kembali ke riwayat Imam Syafi'i bari nempokeun parindahan. Panas? Ngagidig Imam Syafi'i berangkat ke mana? Ke Mekah, Masan, kade budak pasantrenkeun. Sebentar lagi hari santri nasional tanggal 22 Oktober. Wayahna nitip budak pasantrenkeun. Kenapa? Hari ini pesantren sedang diobok-obok oleh oknum-oknum yang kurang ajar. Hari ini pesantren sedang diintimidasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Siapapun yang mengintimidasi pesantren, siapapun yang coba-coba memusuhi santri, siapapun yang coba-coba bikin masalah dengan ulama, dengan kiai, maka siap-siaplah hidupnya bermasalah lamun tersetruk katabrak toronton. Naudzubillah min. Lurboyo kemarin diacak-acak oleh Trans 7, Trans TV. Trans 7. Reporternya bilang, kehidupan di pondok pesantren seperti perbudakan. Santrina ngesot, boga duit dikagurukeun. Hei tolol, sampaikan kepada orang-orang Trans 7, sampaikan kepada media yang membela orang-orang Trans 7, Anda berhadapan dengan ribuan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Indonesia mal merdeka, Indonesia tidak akan bebas seperti hari ini tanpa ditebus dengan darah para ulama, dengan darah para santri, dengan darah para pesantren. Betul. Hidup santri, hidup pesantren, hidup kiai. Allahu Akbar. Coba-coba ente ngalawan atau menyinggung ulama, menyinggung santri, menyinggung pesantren, siap-siap hidup ente bakal susah karena darahnya para ulama mengandung racun yang luar biasa. Urang mal ngerti wudu tanpa ilmu na kiai, urang mal sholat tanpa ilmu na para alim ulama, anak urang mal soleh tanpa aya pesantren, tanpa aya para ulama, para kiai. Walaupun para santri sok budug. Jadi kadang ngomong teh, mending minum heula nih. Kamu kakeun atuh ini gue. Oh tisu nih. Aing. Cek satu Rika. Ini kemana tadi? Oh benar. Kamu pikir nggak buduk? Kamu ningali kiai nu gararaga, teh cara guru-guru orang nu diharu, cara Abah Nasruddin. Kamu ningali ayeuna tingali prosesna. Kunaon kiai mahal atuh budugna ge ceu. Kieu. Keur digarona mah ngeunah. Ngeusna. Peurih. Ngan tina peurih jadi perah. Pancekolot lamun hayang boga perah kudu daek, lamun hayang beunghar kudu daek usaha perih-perih temal beunghar perih wae meureun. Abah Nasruddin guru abdi takolot abdi, Abah Haji Marzuki, Abah Kusnadi memeh jadi kiai naon heula? Masantren telol budug-budug. Atuh teu kabeh nu budug jadi kiai henteu. Babaturan urang ge budug teu jadi kiai. Masantren ngan keur masantren sok. Pokona wayahna pasantren kudu dibela. Lamun hayang barokah gitu ge. Kiai kudu dibela mun hayang barokah. Coba-coba ngamusuhan ka kiai, maaf. Ku Allah geus diancam kal bahaim, maka jelema bakal sapertikeun binatang.
orang boga anak cacat, boga incu cacat, kapakuran diri. Lain masalah gen lain. Bisa jadi hati orang, sungut orang, sok ngagogoreng pasantren, sok ngagogoreng para alim, ulama. Sabab Allah jelema anu dicap ahli surga kecuali Kangjeng Nabi Muhammad. Urang mah teu boga kunci surga, teu boga. Dina boga naga potong kunci surga. Kiai ge eueuh jaminan ka surga eueuh. Bener teu? Aing panas euy. Kiai dijamin ka surga teu? Dijamin teu? Atau komo di dinya meureunnan. Sok aneh, kiai ge geus teu dijamin atau komo deui urang. Makanya lamun hayang bebarengan ke surga deketan para alim. Kata tadi kisah Imam Syafi'i anu dikandung ke ibuna sabaraha lami 4 tahun. Jadi nu can boga anak nadar sok. Nadar ya Allah mun pamajikan abdi ngitinan abdi kawin deui. Lain gitu. Nadarna kieu ya. Ya Allah. Ya Allah mun pamajikan abdi hamil abdi rek mangmelikeun motor jang ustad atawa abdi rek ngumrohkeun ustad kitu nadarna nu alus. Naon? Berharga keneh motor, berharga keneh anak. Nah tuh anak soleh mah lebih berharga daripada Pajero Sport. Anak soleh ngadoakeun indung bapak lebih berharga daripada mobil Alphard. Yang meureun yang boga anak kitu teh teu ujug, teu asal entut boga anak soleh mah. Lapan urang mah ari hayang budak soleh, ari nyeun di mana wae. Kudu dapur, grebeg, kudu WC, di kamar mandi cenah. Pancet dina kitab Uqudul Lijen kieu geuning ya, cekna kitab. Dina kitab Uqudul Lijen bab-bab prak-prakan adab-adaban nyeun budak, tutorial nyeun budak menurut Uqudul Lijen. Pertama-tama usahakeun emak bapakna mandi heula. Asok tara. Euy tah hampuraeun. Lain geus bae memehna. Satu acana kudu mandi, ngarah naon? Hiji ngarah teu bau jin. Nu kadua ngawaris kuat kana syahwat. Pan ari pamajikan sareungit mah atawa salaki sareungit. Masya Allah romantis. Sok sabalikna salaki geus semangat balik usaha ieu sabulan teu mangi. Mama malam ini ayah pulang. Nu kabayang ku salaki teh pamajikan teh geus mandi make daster sakieu. Pokona mah amazing lah gitu. Ari torojol teh ka imah keur ngunyar bari nyeupah. Natarang kaya cabe, napunuk balsem. Nu tadina semangat pan jadi sangeup. Nya berarti ulama moal salah mandi heula ngarah teu barau jin. Semprot karesep salaki parfum naon. Coba yang omong di bajaan teh parfum nu seungit. Cek salaki datang teh Masya Allah. Kini ku telah kembali padamu setelah mamaku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira, oh tiada terkira,
tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Ulah Depok mending keneh nyiar gawe. Ulah ngusep mending usepanu. Ayah gitu. Ayah Subang mapan daerah seninya. Di dia mah terkenal sinden, terkenal loba artis lah. Suarana resep nyanyi di dia mah. Abdi ge sami Umi, abdi background tina kori. Abdi tukang kori baheula. Ngan ku sabab leutik hari teteh. Duitna. Jadi lila kana beungharna teh. Aduh, kumaha carana cenah ya. Naik kana ngahikmah. Ngadukun. Loba semah mah loba nganu gering anu datang teh. Nu nyuri beuteung nu main ceret. Pernah ngubaran anu ku santet. Allahu akbar, naudzubillahi min dalik. Jadi eta mah udah lain abdi hungkul sih lobaannya jeung para ustad. Hijib syatid, hijib syakron. Belum eta naon apal jin. Saya. Siapa lain jurignya ho engge acting siapa ngomong sayang naon yang Samsu. Benar lain jurig ya yang Samsu mah. Nah saya kode rokok aing mah lain Samsu nu kieu tuh sampurna mah rokok aki Samsu mah. Ayeuna pindah kana ceramah. Alhamdulillah Umi berkah dina ceramah mah loba dulur. Jika mana Jawa Barat Banten mah teu bingung nyimpang, teu bingung sare, teu bingung dahar. Ceramah ka dieu aya kawauhan Pak Haji Nanang, Pak Haji Aang, teu boga beas menta ka Haji Aang. Arek nyenong di Abah Endar, di Pak Kadus Wawan, terus di PMYP. Ayeuna namahan kolot Abah Haji Marjuki, Abah Kusnadi jeung Abah Nasrudin. Alhamdulillah Umi loba dulur. Jika mana kita bingung engke penting ka Ciasem Subang deket patok besi cenah loba jablay dininya mah. Cenah aing ngecek panitia tadi. Pan abdi nelpon ke panitia, ada tempat transit gak di hotel atau di mana? Cek manehna di Bumi Abdi bae, tong di hotel. Emang kunaon deui? Cek panitia abdi melang lamun di hotel power. Maksudnya cenah hotel di dieu mah. Lamun datang na kiai cenah sok gratisan. Emang kumaha deui? Kapan cenah yang barokahna. Yang barokahna ya terkenal patok besi teh. Udah rada sarieun. Otak langsung bae ka panitia malam ayeuna teh di Ciasem. Naon? Naon? Caha. Bulan? Jadi inget na wayang golek gini ya, anu buta torek teh gini. Saha ngaran? Bulan? Ngaran saha? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Naon teh damang naon? Nu maot goblok. Liper. Ari umur ku teu sangkanya. Kamari mah ngobrol jeung abdi di warung. Nu maot ajeg. Sing sabar. Da urang ge katuturkeun meureunna. Padahal liper mah teu kudu berobat ka dokter. Ku tutut.
nyaho aing ajig li porma kututut ngan nu maot ngalah tutut mah tong dikepung da babari tutut mah tinggal newakan kata urang. Almarhum pun guru Abah Asep Sunandar Sunaria, ya Allah mata kabdi bisa sora dalang Pak. Pan baheula mah rek ngadalang nanti kabeli alatna loba teuing. Pan antara Arjuna jeung Gatot Kaca teh dulur misan eta teh. Dulur misan, ari Gatot Kaca mah bapakna Bima, ari Arjuna mah kayak jadi lieur teh. Oh Mamang, heeh bener. Pan anak Pandu, tak ikeun leutikna mah sarua barengan antara Gatot Kaca jeung Arjuna. Hiji mangsa ieu. Arjuna titah nungguan poe pare cara di paluraang gitu. Arjuna kieu we datang hayam macokan kana panari Raden Arjuna mah lemah lembutnya cek Arjuna hayam sieu ulah deket hayam teh lain numpat karena merong cik hayam teh pulan pas giliran Raden Gatot Kaca pan main nama anakna Bima. Jadi Raden Gatot Kaca mah pernah di leop di kawah Chandra di muka awak nage besi persani datang hayam syuh 7 meter yang meluncat begitu. Abdi mah pecinta wayang golek terus terang we soalnya abdi mah tarah sare lamun terang kadangikeun golek loba hikmah anu luar biasa model lakon si Cepot geuning anu berangkat ke Subang pernah ngadenge can tak tanu eta heueuh oncan nya ti Bandung ti Jelegong karek ka Subang ceritana teh si Cepot naik bus pan bus teh nu panjang teh geuningnya mobil panjang teh ka bagian diuk mana teh muntang na beusi kitu teh di tukang copet awewe leungeuna asup kana kantong calana are kantongna totos bolong gep asa genah cenah itu dihompet make jurus kalau ngampi set sok mending digerokeun maling mending cocok cekieu we nu kateremna aing urang Sunda mah cawokah beuki heureuy urang Sunda mah beuki tereh wauh urang Sunda mah ngan kana hutang sok tereh poho. Aduh, sora Arjuna bisa, sora Gatot Kaca bisa, sora Rahwana bisa, sora Rahwana anu keur disiksa di alam. Pan Rahwana teh kasalahan mah kur hiji sebenarnya mah. Adil manehna, bijaksana, rajana adil, makmur seja. Kasalahanna kur hiji naon cing? Bogoh ka pamajikan, batur nika dipalingna. Dikencet ku gunung Rahwana. Rahwana Gusti ya di mana panas eueuh piki paseunana tiris eueuh pisimuteunana Gusti kaduhung keur hirup tara daek salat ku bumi teu ditampi ku langit teu ditarima komo kuno maha kawasa berkikian itu balikeun deui ka dunia Gusti abdi hoyong sujud heula abdi hoyong sodako heula hoyong zakat heula hoyong ibadah balikeun deui ka dunia Gusti itunya imah gede menang usaha ayeuna disarean ku maru
geuning pamajikan baheula cenah anu teu bisa hirup jeung kaula geuning karah kawin deui kawin tarahwana gogorowa Nyai cenah baheula moal mi dua kakang geuning ditumpakan batur nyeri kana hate kaduhung baheula teu dipaehan pamajikan. Pancing si Cepot gitu, si Cepot ngomong lain cenah on dengikeun ewon lain heuh nya cenah ladang ngadalang teh imah gede mobil weuteuh pamajikan geulis gede aing paeh teh meureun cenah imah teh disarean ku saha kumaha nyeri kana hate cenah won orang padaran wae pamajikan ayeuna gitu cenah bahasa da yakin di dunia mah kabeh ge sementara mudah-mudahan orang wafat husnul khotimah 4:30 jamaah narada edan ngarasakeun aing capek manehna mah dihanap gelikik seserian sese nu di luhur mah ngek di mana-mana ge nu capek mah nu di bener nu di luhur mah geus bat-bat sagala dikaluarkeun jurus bijil kabeh jurus pamungkas bijil kabeh bijil kumaha nu dihanap pamajikanna nyalse bari nyaliksik burukeun atuh eungap bata kula sok ngagampang kitu jadi aya nama urang silihar hargaan atuh kiai ge tong lege kiai da urang moal disebut kiai mun eueuh anu bodoh kiai mal mangpaat ilmuna lamun eueuh jamaah atuh lurah gerek mimpin naon mun eueuh rakyat bakal paburi saat lamun eueuh kepala desa teh gede jasa ngan pikarunyaun untung imah beunghar kepala desa mah sok soleh sok hadir ka muludan bener kitu ngan can disebut soleh ieu kepala desa lamun can nanyakeun ka panitia ari ustad rokona naon hayang ngasaan rokok lurah bangun ngeunah atuh rokok duitna ge teu naon kaharupkeun kenapa lurah kudu nyawer wayahna nganga diantosan di kebun kalapa mun ek nyawer ulah lurah wungkul doakeun ku sadayana najan urang kakarak pangih najan lemur urang pajauh ieu mah kampung Depong desa Parigi Mulia kecamatan non Sagara Cipunagara Kabupaten Subrang Kabupaten Bapak Aing di diri Subrang KDM Abdi Malingi di Kampung Bojong Tengah Desa Legensari Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi perbatasan Bogor Cianjur jeung Banten engke lamun ka Parungkuda nyimpang ulah henteu caket pasar Parungkuda ya imah 3 lantai panggedena eta imah Haji Kosim lain wae maju saeutik aya imah tempat gede dihareup aya mobil Alphard 2 eta nu Haji Aceng tukangeunana aya imah pantona ngajajar loba eta mah madrasah diniyah tidinya manggeus deukeut ka hareup saeut aya pondok pesantren Miftahul Ulum Kiai Haji Hilman Mubarak AA Roma Muda aing tah isukan teh umi rek ngecor rantai 2 isukan keur salsa teh isukan salsa teh loh aing isukan panaon nya pan mah budak teh sakola meureun ada karulin bagoy cipta dina lamun isukan salse bantuan ngecor di ditu gitu salse teh isukan ontonya
lamun teu salse maksudna kieu kembayalah teu ka ditu oge kembaya teu ka ditu oge da jauhnya kembaya da capek lah ka ditu mah duit nawe marawa duit teu aduh aing kumaha rek ngabela agama itu ngecor henteu duitna henteu Wilujeng sumping mama ini mah sumping itu bade mantuan ngecor oh sugan teh saya mah karak datang gitu sok umi sok tong lalutik oh alhamdulillah rabbil alamin umi oh palurahan alhamdulillah Allah usah geru bala geru langit cenah hebat aja orang dia karoret geuning henteu ya alhamdulillah rabbil alamin dina hareup mah maju atuh alhamdulillah yes lurah urang alhamdulillah nuhun palurah nuhun Pak Kados alhamdulillah nuhun Pak RT alhamdulillah umi jazakallah khairan katsira eta mah juga seragam BKMT nya sanes seragam ieu BKMT sanes oh pengajian di dieu oh jamiah oh muslimat mah hejo alah pokoknya marek make seragam naon geda ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan katampi kuasta kalih mudah-mudahan ya acis sing didugikeun pahala ganjaran ka almarhum almarhumah keluarga urang nutos ngantunkeun alam dunia oke ya acis teh bada langsung we dipasarkeun kana semen teh 3 roda hargana 60.000 mahi sasakeun leuwih kita 3 sak lah alhamdulillah katampi da sanes ageng alitna nu penting mah perhatianana da di ditu mah di abdinya di AA di Parung Kuda lamun aya penceramah di mana-mana ya jadi tarangan delekeun pamere ti panitia boga beas sok mahanan beas boga hayam mahanan hayam boga gula sok penting kamari mah ke diri tumi di daerah mana teh nu bau tai sapi teh ke di parigi mah alhamdulillah nika balik aing bersin eta bahanan tai sapi aduh Gusti aku beuki ajig anu buta teh geuningan dihitutan ku si cepot nu buta teh ceuk si cepot teh beuki ajig bala bating mah lieur ajig aduh Allahumma sholli wa sallim ieu mah bab akidah paya ayeuna mah intina yuk urang tingkatkeun katakwaan keimanan ka Gusti selama hayat masih dikandung selama itu kita wajib beribadah ku cara nu urang bisa salat tong katinggalan puasa Senin Kemis diajar deketan para kiai para ajengan sabab anjeunna cahaya dalam kehidupan urang tanpa ilmuna para ulama para kiai meureun urang bakal sasar naudzubillahi min ngaturkeun nuhun ka sadayana para jamaah nu saraya nu sarolehah nu balager abdi teu tiasa ngabales ku duit deui mung tiasa ngadoakeun ya Allah mudah-mudahan ka surgana pangheulana oge jeung masuk jeung kan kiai mah salse we salse mimiti panas enterang-enterangan ayeuna jadi ieu teu karasanya masya Allah da abdi ge ari kahoyong maneh ka isya dakwah teh teh sono na mana takumi tong dianggap teh sono abdi teh ada meureun abdi teh kudu hees abdi teh meureun kudu istirahat aya nu bade ka Ciasem Subang atarek marilu hayu atuh marilu mal hayu ongkosan atuh diongkosan di ongkosan palurah kumaha saena turun mah aya mobil ieu khusus mobil naon teh ngaranna teh ulah na ambulans teh keung aing mobil para gemawaan jamaah mobil eta geuning teh nu bak
mobil bak lamun dibere mobil alus ibu-ibu mah bisi araruta mendingna mobil bak angin-anginan Allahu Akbar wih saja jalan nongi Asam Subang enjing pagi minggu besok minggunya besok pagi di Islamic Center Bekasi petingna ka Tangerang wih abdi malam besok pada muludan di bumi alhamdulillah. Mahi akeke menang beas di abah ke hoyong pangnyandakeun ku saha we asisten abdi harees bangun teh capeun meureunnan tah ku abah Endar canak bah bisi leungit pan sakieu ge amanah berat ieu teh mun tangeuy bah kurilingkeun deui maksudna bisi encan kitu oh, tata nu hareup yes kayak cerdas mah gitu pan. Alhamdulillah iya terus untuk boga duit cincin asupkeun terus untuk boga cincin budak asupkeun sok engke tebus ka imah Abah Nasruddin umi Abah nuhun sadayananya sing barokah sadayana nu tani berkah tani nu dagang berkah dagang nu bisnis berkah bisnis na rumah tangga na sakinah mawadah warahmah sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Tabuh 5 mejeuna salat asar pancan salat asar sawareh meureun encan pan awe teh alila beda jeung lalaki mah kieu ge simpel tololkeun sintrek beres lalaki mah kecek 5 menit salat jeung wudu bisa teu bisa lalaki mah lamun keur darurat awewe pan awewe mengisang negara lain disintrek dicabokan mengisang awewe geningan goplok mun sakali ngisang 10 kali nyabok sampai sapeting 5 kali kiih 5 dikali 10 pantes jadi kembali jadi yang penting bersih non urusanna kiih jeung berkas ya umi sing sehat panjang umurnya yang mau foto-foto nanti ke rumah Abah Nasruddin aja kita foto-foto di sana oke silakan di follow di TikTok AA Roma Muda Sukabumi RHOMAMUDA. Terima kasih kepada pedia shooting yang kiri kanan. Ini live streaming atau belum? Tidak mau dimasukin ke YouTube masukkan kabeh asup punya kabeh kalau mau nge-shot kieu teh tong fokus ka dieu tayangan jamaah nu keur heuai shot nu keur pasea shot jadi unik gitu. Channelna naon nomina? Channel YouTube-na naon? Hah? Dakwah naon? RC ibu ke di imah buka HP tayangan RC dakwah tonton like subrek nya bagikeun gitu sok shot ini hiji banget negara set iya nya mudah-mudahan sing barokah sadayana sakitu nu kapihatur bobot pangayon timbang taraju aya dina dampal sampeyan pangersa kaliki buah kaliki ayana di parapatan ngomong kaliki buah kaliki ayana di parapatan naonnya isina nya kaing bingung isina naon dia lamun laku cinta ka Gusti sing dawam maca Al-Qur'an kaliki deui dipelakna di parapatan lamun ngaku cinta ka Nabi atau sing rajin maca kaliki deui dipelak di parapatan ngaku cinta ka kiai buru-buru beas geura karungan kaliki deui dipelak di parapatan ke atuh ayeuna sukan jaga mudah-mudahan urang tiasa patepang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.